Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah al-makna wallahu a'lam bimuradi wa bidzalik. Wa qala nabiyyu barang hakan baik kadeulean jadi jeungeut beungeut. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi al hadis, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha, inna rabbi 'ala siratim mustaqim, walhamdulillahi rabbil cempreng kos nu boga duit. Guru orang nu mulia pangersa Ustad Fakhru, Ustad Dimyati, Ustad Aen dan Ustad Anca dan banyak ustad yang lain cuma nuka SMS ngan opat. Padahal begitu banyak di dalam masjid, di luar masjid ini kiai ustad malam ini kumpul, alhamdulillah. Bahkan seluruh amil pun hadir, tokoh agama, pemuka adat hadir, alhamdulillah. Doakeun guru urang nu ngora nu kolot sing sehat, panjang umur nu berkah. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, bil khusus RT Tule, RT Tile salah balaga ngetes beta mah. Mobil khusus RT Tile teu hilap ka Bos Jambron oge Bang Parman, segenap para tokoh penyelenggara ieu acara, cek ulama hebat jasa. Hebat teu Bu? Di sepanjang tenda tumbuh pohon cau dengan caunya. Alhamdulillah. Belum lagi panggung dihias begitu indah, sound system begitu luar biasa, kamera selalu menatap ke depan, nyo direkamnya henteu. Berarti ini RT Tile dengan panitia yang lain tidak sembarangan. Sore kene jamaah sudah membludak luar biasa. Berarti RT Tile sudah menjadi pilihan Allah dan Rasulnya. Bahkan ieu jamaah nu dihadir ge nu dipanggil ku Allah jeung Rasul. Sanajan sapeker gede, sound system bagus, teu meunang panggilan Allah jeung Rasul mah moal betah di uka kumpulan kos kieu. Betul? Berarti kan ieu nu hadir lain sembarangan. Jelema pilihan Allah, jelema pilihan Rasul. Nu deket ka masjid sapeker kencang teu hadir, berarti teu meunang panggilan Allah jeung Rasul. Nu jauh bisa hadir menang panggilan Allah jeung Rasul. Berarti nu hadir penting ieu adalah bukan sembarangan, nu diharap kula adalah jelema kabeh. Alhamdulillah. Mun jurig mangga selumpat aing kita tadi. Artinya yang hadir ini jelema istimewa. Betul? Bukan semata-mata RT Tile dan panitia yang lain, Allah yang menggerakkan hatinya dan Rasulnya. Nu dieu kieu pilihan. Batur sibuk tidak bisa hadir. Malam seperti ini resepnya kemana? Jalan-jalan, makan yang enak-enak, yang hot-hot, hot dog.
hamburger, spaghetti, belum lagi yang makanannya dalamnya itu daun-daunan harejo dengan kos acai kebo itu namanya seblek. Seblak mah bahasa Kendal, Inggrisnya seblek. Betul Bu? Lelempangan ke gunung mencari ketenangan hidup cek manehna, jalan-jalan ke pantai mencari kebahagiaan johiriah cek manehna. Hakikat kumpul peting ieu adalah ketenangan hidup nu aya di hareup masjid. Iyalah manusia pilihan. Berarti sibuk batur mah dengan urusan dunia, orang sudah sibuk memikirkan akhirat. Nu lain jalan-jalan, ieu betah di dieu, menandakeun ieu nu hadir bukan sembarangan. Iyalah jelema-jelema nu kurang duit kabeh. Alhamdulillah. Ulang ngaledek aing sia. Macam-macam cek nini. Aing kurang duit tapi kuat iman. Alhamdulillah. Jeung naon loba duit teu kuat iman, mending kurang duit kuat iman. Betul. Karena acara ini sukses, maaf sanasuddu adudaka bi akhik, karena orang kompak RT berbarengan dengan ulamanya, semangat dengan jamaahnya, maka acara bisa dilihat. Alhamdulillah, termasuk pemimpin desa yang mulia Pangresal Mukarrom Bapak Lurah Didik bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Kenapa Lurah Didik begitu hadir? Dia lebih sayang sama RT-nya. RT itu maaf, gaji paling kecil RT, gawe paling capek RT, bener disalahkan RT, salah apalagi RT. Cek aing mah mending eureun, naon disalahkan bahaya. Betul tidak? Karena RT tile dan jamaah dengan panitia sudah kompak, kajian apapun kenyataannya, niatin bahwa malam ini adalah kita berharap pangkat kita bakal menyelamatkan di alam barjah. Mudah-mudahan beres acara RT tile tuh balik-balik di masjid bae. Alhamdulillah. Hees ngarendeng jeung Quran bae, dibaca manteu. Begitu kapanggih cek Ustaz Paru, Pak RT bagaimana itu kelihatannya sekarang ini Quran selalu berdekatan. Oh bukan berdekatan lagi, aku ngerendeng Pak Ustaz. Berarti satu malam 30 juz? Iya. 6.666 ayat? Pasti. 114 surat? Iya. Berarti hafal dong Pak RT. Sapeting doang dibaca, ngitungan lembarana doang. Berarti muludana berhasil. Alhamdulillah. Ajunun ini kari berhasil. Lunggeus kolot ulah loba macam-macam kiwari mah maca Quran baik di sesa umur. Laju kumaha macana kiai jeung babeula teu mondok teu ngaji nu bisa baik. Pugu eta bisa ge teu nya huruf jeung teu nya hartina kajeun. Yakini eta alak Rasul Al-Qur'an. Laju aing macana naon? Ulah loba-loba umur geus 60 leuwih mah napas ge geus eungap. Mungkin Senin Kemis, Senin hirup Kemis eueuh, kan bisa saja. Ada waktu Salasa dan Rebo. Tah nini ulah seserian bae Salasa jeung Rebo. Maca kulhu nini ndek hees, ulah loba-loba ndek hees 100.000 bae. Langsung isuk atako kubro. Barang begitu beres innalillahi wa inna ilaihi. Cek malaikat ijaran, ieu mah geus teu kudu dihesekeun mautna. Ieu mah dingenaheunkeun. Karena Kangjeng Nabi ge ketika rek pupus kembali ke Allah, lain mikiran nasab, tapi mikiran nasib umatna. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Cek eta pamajikanna, ya Rasul, engkau ahli sorga, terbebas salah dosa. Kenapa harus ceurik ketika harus menghadap Allah? Cek Kangjeng Nabi, aing mikiran nasib umat aing, lain mikiran nasab umat aing. Betul? Betul? Adana alam dunia karena aja Kangjeng Nabi, wa ma bainahuma antara langit jeung bumi karena ada Kangjeng Nabi. Adanya ruh tinu gede datang leutik karena aya Kangjeng Nabi. Adanya kehidupan dunia karena aya Kangjeng Nabi. Selesai. Berarti nu kumpul peuting ieu insyaallah asup ka jelema liman taba keur tobat. Kenceng di alam amin lagi. Kadeuleu nu ahli-ahli tobat mah bibirna ge teu dek cicing barang hakan bae kadeuleu. Dulu nu ngomong-ngomong ini leungeunna mah kahandap bari kieu teh. Nyonya piring kosong bae rumpah-rampah. Cek tetanggana beak tolol ulah rampahan bae. Ahli tobat.
Alhamdulillah beakeun pokona mah eta. Amin ya robbal. Nu lalakina di imah mah rokok gico ting peletek biar ge panas pan rokok itu mah dibere ku RT Tile meningkat apa rokoknya juara rokok murah kene ngan rokok juara mah nu pake ngising eta tai teu kaambe karena dia mah beraroma teh dan aroma jambu. Tamun ngarokok juara ngising ke mungkin kebal nang di saya rokok nang di RT Tile jauhnya di rokok kuat ngelehkeun kabauan tai luar biasa. Syukurna eta alhamdulillah tuh mentak jelema nu geus kadele tobat mah geus yakin wa inni laghafarun dan sungguh Allah bakal mere ampunan kasa ye banguna keur lalagaan banguna bari seserian banguna bari bercanda tapi diukos kieu nyirikeun urang keur tobat ada keterangan lempangna 2 lengkah calikna kurang leuwih 2 jam barang hakana 2 huap maka Allah bakal ngaganjar 2 sorga kumaha mun bah huap-huap. Yes, ayo mata cau gara-gara rogotan dah bari nangtung ayo bebas cauna beak badogolna garogotan. Amin aing hayang jadi saksi nanu dibrakeun dahar nanu disadiakeun cai leut karena tak jadi saksi di pengadilan Allah begitu reka neraka kaganjal ku cau muli saturi masya Allah orangnya nama gagalantungan bae di caul masya Allah. Amin ya robbal. Geus eueuh jeung hese buktina muludan ieu sakieu ngabadegna berarti kan ieu ahli tobat urang Kendal. Amin. Tapi anu ngarewas ka kula ja eta cenah RT Tile aing ngaji mingguan mah teu rame kieu dikumpulkeun ge hararese ulah putus asa berarti ngajina dirubah ulah mingguan ngaji namun hese geus unggal minggu muludan bae aing lancar pan alhamdulillah. Aya nu ngarewas kunaon cenah kiai ari tahlilan mah ku ngabadeg hiji 3 ka 7 ku ngabadeg ai pala bapak ngajian mah ku hararese berarti rubah pengajianna unggal minggu kudu anu pae pensiun eta pala bakitu malin mantak geus di sisa umur urang mah geus aing mah esok dibuka deui ku Kipahru berangkat deui ka pengajian. Amin ya robbal. Nah ini geus karolo tak cium leungeun kiai sanajan ngora kene sanajan Kang Jaki ngora kene cium leungeun sanajan Ustad Paru ngora kene cium leungeun urang mah takziman wa takriman ka ilmuna umur aing borek kolot tapi aing kurang ku pangarti jeung ilmu aing nama ngora kene ge guru urang tas ngaji cium esok kudu dipraktekeun. Assalamualaikum Paru cek Ustad Paru aya naon mah Masya Allah aing ngampura lo masalah dosa jasa asana mah aing mah hirup geus teu kuat Pak teu kuat cek Ustad Paru pae asana yeuh kedeung biasana ieu mah makasih ya kumaha ge tas buludan ya emang kunaon ieu kira-kira dosa aing diampura tah moal seling aing mah karak ayeuna ngaji can kebal kemun pae diampura tah moal kabaro diampura tah pan ai kiai mah bijak ngomongna mak selama mata poe di wetan kene terbitna selama mata poe di kulon kene surupna mantaba qabla angtat sunu asam sumi maghribi hataballahu alaih Allah bakal ngampura salah dosa mah. Aduh adena aya kiai mun kiai mah aing ngeueuh penerangan ieu nuhun jasa naon baro naon jasa ditangkep Kipahru ku nini waduh atuh kancing baju na caroplok jangan betot kabeh cek Kipahru suwe aing ditangkep nini pantas nangkep ustad nyana carita deh kiai mun hayang tere diampura kudu kumaha cek kiai hiji kudu loba ngumbah beungeut ku cai mata 2 loba ngumbah bibir ku capek maca Quran zikir jeung sholawat 3 kumbah awak nu bersih gosokan mulai aina jeung genteng anu geus potong. Masya Allah kiai kira-kira ieu tobat maksudna supaya toharo wudu alhamdulillah laju aing kumaha tuh ya jak isin jasa dosa aing cek baru urusan dosa mah ulah isin kuduk dicaritakeun ka Allah kuduk disesali urang ulah dilakukeun deui emang mah dosa naon aing caritana kuduk kumaha tuh baru ku isin caritakeun bae di
dijaga rahasia mulai dijaga. Emang dosa naon? orang aing barang diinget-inget aing urut jablay. Ceki paru ya mah urusan barang kumaha ge. Ceki paru emang sabaraha tahun ngajablaina? 30 tahun. Masya Allah. Atuh eta mah rajit kumaha ge. Dasar kiai mah bijak ceki paru teh. Bagaimana itu barang handap aman? Aman. Teu kaganggu. Henteu kiai henteu ngan susu soek. Masya Allah. Eta manis soek gitu ji. Eta cenah keur dibere duit sukuna kukuna panjang aing kagaret ku kukun. Dasar kiai mah bijak. Jangankan susu segede gitu, susu segede gunung Allah bakal hampura. Emang aya susu segede gunung? Atuh ulah-ulah susu segede gunung, susu segede peureum ge katindian heungap aing mah teu paeh doang. Betul tidak? Masya Allah eta. Bah pulang ngaji nyium langan. Aduh baru nuhun dibere penjelasan nuhun. Aing geus teu kuat ku cara teu kuat. Ieu teu kuat ku naon? Suku aing ti tadi kaliak sia. Masya Allah. Eta ndek ngomong kaliak ke ka kiai mah teu wani. Berarti geus ningkat eta imanna. Alhamdulillah. Tuh hebatna. Berarti kan ya nu hadir lain sembarangan. Ieu jelema nu eling ka Allah kabeh, jelema mun teu eling ka Allah sange kakumpulan kieu. Yang kedua, aing mah hayang dihampura salah dosa ku Allah. Kedua, hayang disapatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji, kakumpulan kieu menjadikan manusia nu tobat mendapat ampunan Allah. Astagfirullah rabbal Astagfirullah minal sakali deui astagfirullah rabbal astagfirullah minal. Dua, kumpul kita nandakeun urang kuat iman. Sebab jelema mun teu kuat iman moal betah hayangna balik bae. Ieu mah moal balik moal jaku isin. Alhamdulillah. Mun dibalik pan ngaganggu kamera ya. Hararudang be beungeut aing teu kadeulehan kitu buh-buh. Karena iman. Iman inilah yang mahal. Iman tidak bisa dibeli dengan pangkat dan kedudukan, tidak bisa diukur dengan jabatan dan kehormatan, tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur sanajan di hulu maaf palurah didik di situ ada kemahkotaan, sanajan di tak-tak aya gambar bintang padi dan kapas, sanajan di kantong aya burung garudaan, sanajan di benten aya korfri gambar garuda, tidak akan pernah mengalahkan kekuatan iman. Betul? Berarti kan yang kumpul ini orang-orang yang kuat iman. Termasuk jelema nu kuat iman berarti boga niat yang bener. Yang hadir ini kan tidak sembarangan, ini berarti orang bener semua. Kok bisa dikatakan orang bener? Kadeule jelema bener mah awakna kuru. Nu lintulah kasinggung itu maling mah. Betul tidak? Banyak takut kepada Allah. Makanya mudah-mudahan nih beres mulu dan ini RT Tile jangan lepas tasbih. Imannya ningkat. Kos ahli torikoh menang informasi kepada Bapak RT seluruhnya. Ini ada informasi dari Pak Lurah Didik bahwa ini ada beras raskin dan BLT datang. Mungkin sieun RT Tile beas datangnya nak ke masjid lompat. Cek wargana iya RT orang tas mulunan kunon kieu kiwari. Itu beas pan kudu dibagikeun. Pan orang mah jelema susah butuh beas butuh duit, itu Lurah Didik geus mere informasi beas geus siap tinggal ditiangkeun. Itu kuari kunon Allah-Allahan bae eta Tile. Cek wargana urang demo we ka masjid urang tiangkeun teu puguh-puguh. Horengnya keur make ganjaran salat kunci sorga dan ganjaran yang paling besar salat subuh datang ke waktu duha ulah balik. Horeng RT Tile keur ngamalkeun eta. Datang ke waktu duha teu balik. Di kangna kuat nyaran leungit kitu nya salaki aing ku indah-indahna.
Horeng wargana manggis nyawa RT di masjid disusul keluargana, RT itu ayah beras raskin ilu mungkin siun baik. Teh itu ada beras BLT, duit BLT, duit BBM, Allah mungkin siun baik. Masya Allah cek wargana ya RT jadi kos kieu tas muludan. Akhirnya wargana baralik bebeja ka pamajikan teh atau coba tolong itu katile kunon Allah-Allahan baik. Pamajikan ngomong bareng baik cai mata nuhun salaki kula jadi RT bergabung jeung lurah didik eta salaki kula barang jadi RT kuari aktif di masjid kumpul jeung Ustad Anca kumpul jeung Ustad Fahru kumpul jeung Ustad Ndim jeung Ustad Ain salaki kula jadi RT ge hayang ibadah mantak kula marido paeh los di masjid. Cek warga kabikang-bikang na akur kiwari mah luar biasa. Cek pemajikan teteh tenang beas mah bakal dibagikan duit bakal dibagikan urusan nyusul salaki mah urusan kula pamajikanana. Horeng salaki mah sanajan kumis segede gagaleng ku bikang mah eleh. Ku warga teteurak ku pamajikanna mah cuman sakalimat doang. Begitu ditong, waduh bener salaki aing geur ilu. Eta ku bikang nama begitu dideuleu langsung katile. Langsung keluar. Polda datang. Cek RT Tile, ada apa sih mama? Itu ngejengek-jengek aja. Itu beas sudah datang bagaimana? Bagikan. Itu duit, bagikan. Kita nyokot jangan itu duit. Jangan nyokot seperak pun. Beras ke jangan nyokot. Segede benyer ge, ulah nyokot. Bagikan. Lagi orang ulang ejo. Atuh pae katile kula, pae los. Wih hebat jasa. Aing besi katanya. Aing ngadenge cek Ipahru ge bila mana jabatan ia dipakai amanah maka Allah bakal ganti dari rezeki yang lain. Ku hebat eta RT Tile. Menang saminggu duit eueuh. Beas eueuh. Cek RT Tile salah denge kitu aingnya mulai goyang imannya. Cek bikangna cek kula ge naon ulah asal denge bae tah ieu ge saminggu jauh nu ngaganti cicing heula. Menang 10 poe lurah didik datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah Didik kebetulan salaki saya udah nungguin aja. Begitu kelar. Pak Lurah cek RT Tile. Ada apa Pak Lurah? Enggak, aku cuman ingin nanya itu bagaimana beas sudah rengse? Duit juga sudah rengse. Kamu nyokot? Aku tidak nyokot. Seperak pun tidak nyokot. Beas tidak nyokot. Cek Lurah Didik hebat RT aing mun kos kieu. Langsung tergugah Lurah Didik teh. Isuk dia di warung sembako nyokot 2 karung mah. Dibayaran Lurah utang deh lah. Masya Allah. Bangkrut aing jadi RT asana ieu mah asana. Bangkrut di mah asana ieu. Karena niatna ibadah teu goyang imanna. Alhamdulillah. Berarti orang kakumpulan kita keur belajar ibro. Keur nyiar pelajaran keur bekal hirup orang. Bahwa manusia nu dirayakan kurangnya manusia yang luar biasa terbebas dari salah dosa udah pasti ahli sorga. Rasul usia yatim piatu tapi peradaban dunia bisa dirubah. Aminah radhiyallahu anha makna Abdullah bin Abdul Muthalib abahna punya Nabi Isa alaihissalam ibunda Siti Maryam radhiyallahu anha ngan harariji anakna tapi dunia dirubah ku manusia nu besar. Apakah orang kenal bisa tergantung ibu jeung salakina. Betul. Ikis kita ibro ya. Mantak jelmaan waya ilmuan mah beda. Diukna di kasurnya ngembol. Betul tidak? Barang akan dihareupeun anak KB. Pajar gembul aing padahal mah aing ge izin sarua bae. Mungkin disahareupeun ka aing tersinggung terus terang bae. Aing dihareupeun anggur, dihareupeun lengkeng nu sejen nyakeun juruk aing mah naon. Aing tersinggung ngenaheun jasa eta. Berarti yang memuliakan seperti itu apa? Kadar iman. Karena setiap orang yang berilmu, iyar pak pasti diangkat derajat. Setiap orang yang berilmu pasti yan pak diberi manfaat. Setiap orang yang berilmu, iyas pak. Bukan hanya Rasul, anaknya bisa nulungan jaga di pengadilan Allah ka indung jeung bapana. Alhamdulillah. Ya orang KB bakal jadi yatim piatu ya nuki bakal jadi yatim piatu. Memeh anak jadi yatim piatu doang Kangjeng Rasul sehingga Kangjeng Rasul bogoh ka yatim piatu sehingga di Muharram banyak santunan yatim piatu, janak santunan yatim janda tua, banyak santunan fakir miskin. Ada yang satu terjolimi nu tilok disantunin. Siapa dia? Janda tua dibere. Lalu yang tersakiti duda kolot nu mere. Betul tidak? Mulai sekarang Lurah Didik itu duda kolot ge bere.
karunya pan lato-lato Israel pan. Betul. Karunya itu. Lain karak paham meureun kalambeng-lambeng kalau. Jadi sebelum anak kita menjadi yatim piatu, ilmuwan. Bo. Itu biasa besi nyilek mah ka dieu ulah goyang gitu jing aing mah. Aing melotot. Bo. Meme anak kurang jadi yatim piatu, ilmuwan. Tergantung indung jeung bapana. Kangjeng Rasul bisa sukses satu, Nabi Isa bisa sukses satu. Geus urang ai bakal teu berenang mah ulah nyarieun anak bae. Ieu mah sakieu usum panas uel puting teu prepre ngagudeg bae. Pamajikan kuat nyerah. Ampun Jambrong. Cek Jambrong, mama kemana sih bisa begini? Aku kan ini sudah siap-siap mama. Tapi kan aku loyo Jambrong. Gimana sih mama ini kok kolor aku sudah merosot? Wih kok kolor bae. Anak cukup genep saja konsepnya. Konsepnya apa? 1 imamna Quran, 2 panutana Rasul, 3 kunci surgana salat, 4 akhlak pakaianana, 5 rezeki halal barokah. Genep karunya ka indung jeung bapana. Mun konsep genep eta aya, dieun anak kula tanggung-tanggung 17. Hayu unggal tahun ngajuru urang. Alhamdulillah 17 sukses. Sakban saminggu deh ke Ramadan datang hiji anak meresen 1 juta, 17 anak 17 juta nyen gak getas ke urugan ya luar biasa. Salakina kuat nanya, itu anak meresen KB? Meresen kakak. Berapa? Saring 1 juta. Waduh gemuh kamu. Oh iya aku kan bagian ngebeten. Urat aku para regat loh waktu hulunya lewat. Daging aku sararoek mau kelang ngegebroh. Kesang beak dewek mengarokobe di luar. Tengah bantuan kami hayang boga anak nu bener ge betul. Ya ibu keur ngaheujeun, aya salaki ngaheujeun. Tuh bininya lagi apa Jambrong ikut? Tidak. Ngarokok di luar Jambrong, betul tidak? Harusnya itu bareng-bareng. Mama yang sabar. Kak Jambrong aku nggak kuat banget. Kenapa? Rasanya aku mati deh. Cek Jambrong jangan ngomong mati. Kamu kan ngaji di Akang Jaki, di Kiparu. Kamu ngaji di Ustad Ndim, ngaji di Ustad Ain. Jangan ngomong mati, coba kamu lihat muka aku. Pegang lengan aku. Tatap aku, tatap. Cek pemajikan, jangan berubah itu banget dewek. Rasa kasih sayang. Sampai pemajikan keur ngaheujeun hayang boga anak kos Kangjeng Rasul. Di lapan kesang pemajikan di cecepan. Aya nu kitu ngajuru aya. Ulah kenceng-kenceng ngomongnya. Kudu nama itu Jambrong mendekati istrinya. Istrinya juga harus tahu wajib untuk salaki, haram jeung batur. Itu harus nyaho. Ieu mah hari kondangan doang sahri ini giran HS doang mak lampir dibalik. Dilaran deuk ka mana mah biwir lipen setip beungeut pake Wardah, sampo hand and shoulder, kelek make Rexona. Pasar malam, pasar Kemis, puri diborong, beli baju nu anti suspek kuat marah keteng-teng kagecet baju. Beli kutang nu anti moncor kuat teu bisa ambekan. Datang ka nu hajat batur madahar dek maka gencet kutang. Di dunia disiksa sia di dunia kene. Ulah seserian pikiran. Giliran hes yang salaki biwir ting paletek baleulah. Cek Jambrong moal nyium aing mesti nyocok disungut sia. Lumpa buuk kacabak ngebulwer. Beut teu dipedakan nu kadeuleuh huntu doang lip. HS di kamar lampu dipaehan, bulu keleknya panjang, nyebule. HS ngorok. Salaki asup ka kamar kuat istighfar, astagfirullah. Cek salakina ing salah meuli eta salah neuleuh. Salakina ngalamun bae hareup lawang. Di hareup lawang kamar, cek nyana kieu cek salakina. Ya Allah, mungkin masih ada cinta yang tersisa kali. Di hareup lawang salakina. Ja eta ja aing meunang bobogohan ku naon kos kieu teuy. Di hareup lawang dek muka kedua kalina, coba akan aku hidupkan lampu kamarnya. Apakah ada perubahan dalam dirinya? Bari muka lawang Jambrong ngalamun salahku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu.
keplok osmarasen teh konyol. Masih ada cinta yang tersisa aja ya pilihan aing. Penasaran salakina asup ke kamar, masya leuwih kaget nempok utang panitih malulu, masya Allah kuat ngajejer panitih cek salaki kunon kos material ya kawat malulu sana paeh aing malam Jumat ieu mah ulah seserian pikiran ai kondangan ade geulisna aing salaki ahlak teu boga ahlak tibalik ya berarti betul tidak kunaon aiker perawan datang ke pengantin baru ngomong nak love pengantin baru mah datang ke pengantin baru tiba bogohan ndek dahar ge ka Jambrong kita makan sama-sama yuk aku sono deh lihat ceplak bibir kamu coba eta cek Jambrong japrasan bibir aing teh seksi tapi kok dia begitu rindu dengan bibir aku cek pamajikan pilihan Jambrong atuh milih naon jangan jadi salaki nah betul tidak akhirnya kan salaki merasa terhibur dengan bahasa surganya. Nah, cek salaki nak mama kalau begitu aku sudah siap. Ini mana kejonya? Itu kejonya. Oh ini kejo. Begitu dicokel oh teas boleh aku ngakel Jambrong. Itu di sisi kejo itu angen Jambrong. Ih kirain aku kobokan. Kok tidak ada bukurnya? Tangkirnya tilu Jambrong. Mungkin dia ngaguluntung kali dia. Ngomong nate ngenahin. Itu di sisi angin itu lauk Jambrong kok belang belum atau kunon di belum gas mahal minyak mahal yang penting asak di dialah kula ngerasakan betapa indahnya rumah tangga kerek iya kula ngerasakan lauk cai mata kuat rembai Jambrong kamu sedih hasep perih indah teh ngomong nah indah cek salakin aku bisa baik itu apa di sisi lauk itu sambal Jambrong kelihatannya itu nggak pakai apa-apa itu cabai setan Jambrong cek Jambrong paeh aja sana aku sambal nah ini aku udah datang ke nirada hejo nih itu apa itu babadotan Jambrong sama jukut antanan jak kamu doyan kali yang begituan cek sakin yang membe Jawa iya kersusah tapi alak ketimbul kersusah nu jorenge disumputkan dari salaki alak nu bagus ditempokeun hayang di alam pan urang ge kakianan teh ya kakianan hayang di alam ku Kangjeng Nabi besar Muhammad mentak kayu ku urang ieu tas muludan dirubah hajatan nyudatan ngawinkeun geus kieu bae ulah yang di alam kieu bae maca Quran marhaba berjanji ngadoa ceramah geus kieu bae nu ceramahna kula bae geus kieu bae geus bae kieu bae hajatan jangan Sabtu Minggu unggal poe ayo Senin Selasa hajatan kabeh ulama kehiburan make kiai bae kiaina aing bae geus budak kieu bae pokona beres muludan nyana ngayakeun selamatan assalamualaikum Pak Ustadz Baru waalaikumsalam ji ada apa teh Pak Ustadz kan kemarin tahu sebelum hajatan rumah aku kan itu bilik sepotong terus ini minggu depan ini udah naik batu hebel rencananya hari Minggu mau naik congcit Pak Ustadz Cak Ustadz Baru hubungan aja naon teman kula malin tukang ada Pak Ustadz hubungannya apa tolong nanti Pak Ustadz baca doa di atas kuda-kuda cek Ustadz Baru paeh aing doa kuat ka luhur-luhur itu dihandap bebrakeun permadahan sadiakeun amplop sadiakeun teh manis kopi belikeun rokok baiti jannati alhamdulillah nang seminggu datang deh baik assalamualaikum Pak Ustadz ih teteh datang lagi aja apalagi nih ini Pak Ustadz kemarin banyak orang itu sepiteng aja blos Pak Ustadz terus rencananya ini selamatan sepiteng anyar Pak Ustadz ngeriungnya di mana atuh di lur sepiteng Pak Ustadz ya belum diberakin ini Pak Ustadz atuh bau teh anyar Pak Ustadz ini mah nanti beres ngariung kita makan bareng-bareng baru saya ngising Pak Ustadz ini ndek ngisi WC kuat ngariung jaga berarti kemajuan luar biasa alhamdulillah geus teu hayang di alam hirupna tiba bogohan geng meteng di alam ku salaki yang di alam ge ku kabagusan akhlak aing masya Allah keur anyar keneh bae jeung salaki dahar di hareupan ai kiwari salaki hayang dahar kuat dituduhkeun ka kosmos pecak itu mata dewek Jambrong pecak tuh kosmos tuh kodek kadelek tuh lelek cek Jambrong kuari maka buta-buta kala luar ka pecak-pecak nararongtot berarti pergeseran akhlak geranyar gene mam di atas dahar cai ayah bo kakak itu air minumnya itu kobokannya itu lapnya beres mam kakak mau mandi apa mau istirahat mau mandi handuk dicokotkan kakak ini handuknya sudah aku gibrigen loh
tidak ada sirumnya ke Jambrong. Dulu kiwari salakin dek nginum lain disadiakan disuruh ke galon tuh teka dulu gitu galon sakitu gedena talag habok kurek jeung galon-galona cek saya paeh aing ngasana 3 bulan di imahnya. Dulu handuk dicokotkeun ayeuna dek mandi nanyakeun handuk lain dicokotkeun disuruh ka pager atuh itu handuk di pager bawa kabeh jeung sireum-sireumna bileuteun ka awak dewe cek saya kena paeh deui bae aing masyaallah pergeseran. Dulu anyar kene hitut diareup salaki teu wani hitut kuat digencet ke bangku jaku isin-isina ceknya nama digencet moal sasada atau bikin bagus kalau orang titit cek salakina mama itu suara apa sih jangan dicari tile apa cecurut kenjak suku hitut dibejakeun cecurut ulah seserian pikiran tapi kiwari bergeser begitu jauh. Coba tuh disikapi dengan indah dan sempurna. Aiker baheula mah dibonceng ku salaki ge nangkup ka cangkeng. Ngagejlog ge. Ngerem lagi RT tile kuat depan belakang. Keur anyar. Aju pamajikan gadona ge diteundeun ditak-tak. Nangklek lagi. Cek wae salakina, "Mama, hati-hati atoh." Keur anyar. Jajal ayeuna ti Kendal datang ka pasar Kemis digojlog ku salakina. Salakina pulang, "Assalamualaikum." "Salam." "Dari mana meur?" "Biasa pulang jam 4, pulang jam 8." "Mau orang dah gitu." Idih. Aing mau ngomong bener, aing mayang nanya, dia menang kabar henteu kunaon. Pan itu cenah Kang Haji Jakin dek salametan, geus ka ditu can. "Henteu kumaha ka dituna cara risin aya biasa duit eueuh make batu." Idih. Salaki mah ngomong sakata dong nyana ka batu-batu keluar. Cek salakina tiba heula teu barobah bibirna kieu bae. Salaki nu tadinya sabar emosi terus yang ngomong soek peng sungut sia. Sugan teh sieun dia omong soek. Naon ngabalikeun? "Hayo soekeun kabeh, kabeh dua-duana soek." Idi. Terus bae teu elek-elek. Tungtungna salakina sadar geus ulah loba omong geura salin baju, beusi kabur Isa, isin kondangan kapeutingan. Cek sahalohor teh tadi geus Isa, marahanna. Akhirna salakina nu ngere geura naek kitu motor koeng geus dipanaseun. Geus siap kami ge. Keluar naik motor ngajrot. Bang. Cek salakina waduh kos mbek korban di motor lainnya kalau kacangkeng ka bustap motor geus menyon beki. Cek salakina bu sadar kitunya cicing bae di jalan ngomong salakina cecekelan kacangkeng besi raga bodoh teuin raga gelos ya kayak mbek korban. Idi mulai deui bae ridho kayak mah ku dewek paehan los di motor ridho aram deui bae. Cek salakina ieu teu dek cager hese. Akhirnya salakina cicing beker nyadarkeun awak sugan teh keur nyadarkeun awak hogen keur ngomong kedeung ku aing sia teuh ku aing diteureub aya gejlogan digojlogeun ku aing kedeung sia bener begitu aya logak ditabrak wajruk dia teh ngagejlog marah hayo bikang dek paehan endek sabar bae pasea deui bae. Akhirna batur mah kondangannya nama raga ka aspal ka puskesmas datang kanu hajat batur ngadar kuenya na mingkem cek nu hajat teh itu makanin kuenya jangan nanya atuh kunaon kos gitu tah ngomong biwilaing soek ku geser naudzubillahi min bu jelema nu geus kakuatan iman mah bari jeung ngomong aing marido sanajan aing kuari hirup serba susah berharap anak mah leuwih bagus di batan aing hayang kos Kangjeng Nabi batur bisa muludan aing hayang mere man anfaqo dirhaman hayang aing ge seru bae mantak oga eleh aing ge muludan nyumbang mere sedekah kusugan anak aing leuwih bagus tibatan indung jeung bapakna. Alhamdulillah mantak jelema nu geus muludan mah walisanun fasihun ngajaga bibirna tilok ngomongkeun batur komoh ngomongkeun salaki mah tilok kula mah percaya urang Kendal mah bibirna geus kajaga kabeh tilok ngomongkeun salaki karena ngadenge baragitu aya Kang Jaki aya Ustad guru-guru orang Kang Fahru aya Kang Ndim aya Ustad Aen aya Ustad Acan pan ini perubahan yang luar biasa berarti di Kendal kuari pamajikan orang ahli ngabohong sugan kurang di bawah pengajian mah alhamdulillah mantak kadenge nya nama heuh ulah sok loba ngomongkeun batur komo salaki mah ai kitu aing mah keur cawene ngadoangan saeutik naon tuh Gusti
hayang boga salaki nu tidak menduakan cinta aing ka sasaha jakuari marempan loba janda lincah hayang mah hayang boga salaki nu lindek dipisahkeun ku ajal ku Allah tenang Gusti aing mah mun langkung salaki keluar teh geus mulai kaget asal geus keluar bae kuari papan kuda yang mana eta asal geus kuda yang mana bae ka ditu kandang yang mana ripuh Gusti kula mah hayang boga salaki nu betah di imah laju ternyata doa aing dikabul ku Gusti Allah kiwari salaki aing percis kos buaya depak be di imah teu ka mamana cek tatangga laju eta beuki dahar atuh dahar beuki ngopi beuki ngerokok atuh beuki aju nu mencari aing bikang berarti nu maraban sia atuh cek tatangga mun aing mah boga salaki kos kitu geus teu kudu pake kebal beulikeun racun babi abe tere pae gembrong setan betul tidak mentak ulah salah ngomong nu geus tukang ngaji mah anu hiji deui mah ngomong aing mah tilak ngomongkeun salaki karena hayang boga anak aing leuwih bagus tibatan salaki aing tibatan aing rumah saing bodoh supaya ke aing eueuh bapana bawa anak aing jadi yatim piatu geus kailmuan bakal ngangkat derajat kehidupan indung jeung bapana sanajan geus di alam barjah mentak aing mah ngadoa Gusti hayang dibere salaki nu teu ninggalkeun ibadah nu getol usaha ibadah ridho ikhlas boga salaki jore los boga salaki hideung los boga salaki mah mending jore mending hideung aman ku galedeg teu teurak alhamdulillah boga salaki kasep marempan boga salaki hideung mah di sawah pajar batur ku galedeg jaga burinya ieu mah aman teu teuraknya nama hi laju eta aja bener dia kumaha nu gawe di pabrik nu boga gaji anakna nu mesantren ai dia salaki dia tekanyoan gawena buru tapi anak sia 8 kuliah pesantren anak sia nu 2 eta kuliah kunang di mana eta dia menang usaha salaki aing gawe naon tuh salaki dia salaki aing mah tilok kapanggita tangga usahana usaha naon lempang poek pulang poek susurungkuyan bekos anjing cai pagawe naon teh salaki sia ulah gandeng nyetrum belut Masya Allah eta bisa kemodalan atuh bisa kumaha ngaturna aing pamajikan anu ngatur irama keuangan salaki aing nyetrum belut tong anak aing 8 pesantren nu 2 kuliah ye tahun ieu anak aing nu 8 bakal taparukan diiring ku guruna aing sedekah ka kieu nu gede supaya berkah ilmu anak aing nu 2 ieu anak aing keur kuliah ieu nu 2 keur kuliah lurah didik anak aing ieulah anak aing bakal jadi sarnaja atuh jelema susah pan ngomong sarjana ge sarnaja nya nama eta ku bisa menang naon nyetrum belut doang kamari ge aing de kondangan ka warung nempo salaki aing tadinya tadi ranca tadi kemis keur tet keur nyetrum aing ngomong salaki aing manyar duit ge make irama musik sagala tet salaki aing pulang kondangan di waru aing kaget eta masa sadana panjang tet horeng jempol sukuna kasetrum dibawa ku aing ka puskesmas ieu kunaon eta kunaon disetrum jengkul dewek dempol dewek ku aing pajar hulu belut tolol aing teu kadeul atuh pan ripu kieu mah emang kunaon ngalamun mikiran biaya anak beusi teu kamodalan beusi ku aing teu kaurusan aing rempan ieu kengke nyana nu ngangkat derajat aing sabar kakak Allah moal nyetop kana produksi belut selama urang nyareat ku lagi ngadoana ya Allah turunkan belut jangan diberhentikan ini produksinya Jawi salakina semangat kuari mah nun siang geus ngadoakeun mudah-mudahan urang ya bulan hareup duit bisa kumpul 50 juta jeung ngiring anak urang jeung nu wisudaan eta kakak kudu kumaha aing boga ide kuari mah nyetrumna moal make aki motor make aki mobil kontainer nyana mah rada gedean pan pasti sasadana ge moal tetet totot eta mah belut Masya Allah di kawaron darah ratang ka dieu ku gede setrumanana ngan salakina doang tentara dek perang pan ngagamblok akina gede pemajikan ngadoakeun ya Allah mudah-mudahan disalameteun salaki aing berangkat salakina ka ranco nyetrumnya no tut cek budak pan eta mobil bis aya di walungan kiwari horeng salakina keur nyetrum Masya Allah biasa pulang subuh ieu mah pulang jam 9 peuting geus balik ti tas isya ngan lulus cenah mau aki gede tuh uluk salamnya assalamualaikum cek pamajikan waalaikumsalam iya lulus amat kakak lulus akina gede tuh tapi dulu kudia ada
eta mana 2 karung. Eta belut kabeh tah lain Juned. Cek salakina Juned, alhamdulillah. Eta belut Orai sanca. Aing teu modar doang dibelit ku orai. Atau aing menang 2 ge karung pinuh kabeh aja segede pingpi. Aduh, adena make haki kontainer. Ai salaki tukang ngaji mau nang Kajen ka Juned. Orai ge kajen. Bisa dijual jadi duit. Orai ge sarua bae. Cek sakit angkurak saya duit aing modar lo sok di pikiran. Ulah seserian. Aya orang Kendal dek HS minta hampura ka salaki nyumleungeun bolak-balik. Ngising sahelem. Salaki mah boh Bu Sultan moal ka sorga ibu tanpa ridho salaki. Minta hampura atuh. Deuleu di imah RT Tilebe aya tulisan tamu harap lapor 1x24 jam. Sakitu urusan dunia palura didik sekedar si Marni urang Lampung dek kontrak. RT sibuk ngada tarangda. Sampai RT mereka kabar loh kalura didik palura. Ini dari Lampung palura. Cek lurah, gimana perabotnya? Lonyoh palura. Terus gimana itu? Seblekernya dong bocor palura sebelah. Masya Allah, urusan dunia RT sibuk di data. Coba sih ngacak pandi lembur urang, betul tidak? Tapi ibu kasalaki kadeleuna bangun lagaan eta nyumleungeun salaki mentampura kadeleuna sederhana, tapi itu adalah urusan akhirat. Kadang nyata ngomong. Setiap urusan akhirat itu kaitannya dengan iman wa amanah. Setiap urusan iman itu berarti kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan atau kuduk siap. Setiap urusan akhirat berarti bicaranya kuduk ikhlas. Kadenge aina ikhlas boga salaki ikhlas. Salakina usahana apa adanya ikhlas. Sok menta hampura ka salaki DKS. Laju menta humburana saberapa sakali. Innalillahi. Berarti 11 ulan pamajikan orang edan ya Pak. Pantesan garogol tilok kosong pinuh bae. Hadean dengan akhlak Rasul. Aina dirubah koing. Sapoe teu bisa saminggu. Al Jum'atu wal Jum'atu kifarat. Jumat ka Jumat kifarat penebus dosa. Ibu minta ampura ka salaki. Paling seutik saminggu sekali. Salakina keur di masjid. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafirud dzambil. Jambrong rembay cai mata horeng di imah pamajikannya keur ngomong, Jambrong engkau adalah sultanku walaupun engkau bukan Sultan Hasanuddin. Jambrong akan aku ulurkan kedua tanganku, aku mohon ridhomu biar Allah ridho kepada aku. Jambrong aku akan meminta maaf. Jambrong eta Jambrong bos Jambrong di masjid ngegeter jantungnya kuat ngadeg-deg sampai dia bilang, Ki Fahru ini kok jantung aku begitu ngadeg-deg begitu kenceng ya, ada apa yang ngadeg-degnya begitu rosak lo ini. Cek Ki Fahru, hati-hati coplok brong itu. Apa kamu ada riwayat jantung? Ki Fahru kok ini bisa ngegebek begini. Di imah dia ayah bidadari surga sah pamajikan sia, di imah sia ayah bunga surga sah anak-anak sia. Kira balikan itu Jumat penebus dosa balik Jambrong. Assalamualaikum. Orang pamajikan di imah gak sesengitan mentambura kasaraki mula make kerudung ulah abk ambil sengitna sampo hand and shoulder. Kelek cabutan bulunya jangan terlalu panjang. Kalau nyeri ya nyewa mesin rumput dong, jangan tuh kelek. Hadapi salaki begitu balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih Kak Jambrong ngampura kami. Kak Jambrong. Ayah orang Kendal nyumleungeun salaki tas Jumat bulak balik. Ngising di kebon. Ayah baik guys. Lamun Jumat ini salaki. Atuh suruh ku dewek. Salaki di mah bae kos banci bae jak moal Jumat henteu kos kotoran teu puguh-puguh. Saminggu sekali masana Jumat supaya saling hampurakeun. Inza geus salaki namun Jumat isuk dicium ku pamajikanna bolak-balik Jumat hareup. Oh, Jambrong teh dibalikeun ge leungeun ngabalik sorangan mah. Cek bingung do katularan abuya kiwari mah. Ku ngeunah pamajikanna dengan akhlak yang bagus salaki sanajan serem galak nempo pamajikan kitu mah leungeunna langsung ka pipi dideketkeun pamajikanna dikecup keningna sakumatas nikah. Mama
Aya nu tas Jumat tarangna dicium ku salaki. Kadele banget nage banget tukang pasea kabeh. Ieu mah salaki pulang Jumat si minta duit. Assalamualaikum. Salam, eta kunaon duit dibawa ke masjid. Atuh imah besi duit nah. Cek salakina setan jasa sia. Tas Jumat pasea teu puguh-puguh. Ulah seserian pikiran. Sampai tak aya nu kitu haram jadah bi kanggo kitu tah. Ojolkeun habak bi kanggo kitu mana. Lain jaring hampura. Ieu pan cek salaki heuy aing capek, aing can sempet mikeun duit ka sia kedeung ge kueng deuk dibikeun kueng ka bawa ka masjid. Dasarna ongko dewek mah deuk salingkuh bae ti kami idi. Cek salakina teu kaur sela aing ngomong eleh terus unyana. Cek salakina aing ngampura nyar duit capek. Aisyah di mah capek. Sarua kami ge capek melotot-melotot. Nyusan baju dewek, nyusan baju anak, utang ge para regap. Can jero ge sarewek. Ya kami garinya se kami buka kami ge dicangcang ku karet ku capek. Jajaran dewek mah oli malulu disikat teu bersih. Kami ngagusrak-gusrak kutang pegat disalin teu ku dewek. Idi tas Jumat ka kutang-kutang kabeh dikepuasan unyana. Eta heran we ka panggih teh bae ngomelna. Mantak naon sabar heula. Betul tidak? Geus kuari mah dirubah ieu belajar tenang idep kakak hampura kami dihicuk dan kapeuting loba salah jeung dosa ngeunaheun. Geus cek salakina sami-sami aing ge deuk ngasuh heula 2 poe mah cek pamajikan kakak ulah-ulah pre 2 poe dewek pre 2 bulan ge kami mah ridho kakak ridho tas ngomong jajantungna coplok paeh nyana. Sanu ridho salaki nang karak we mun hayang nyekek we bener tah. Kadulu ieu nya beungeut na mata duitan kabeh. Mantap kurang ngaringgeus kieu mah kuduk dirubah rezeki leutik nang di Allah gede nang di Allah diatur insya engke bakal karasana ku anak urang ya amun ibu bapak geus heuyeul bakal jadi yatim piatu karasa ku kula ya palura didik kula yatim piatu ini baru 5 bulan yang lalu anyar aku jadi yatim piatu tapi aku muharam mau mere santunan mungkin aku belum terdata sama ke desa kali tapi aku bisa cerik bahagia sampai nu ngomong kiai ku masih kolot maut si cerik bahagia cerik nak teu bisa nyurhatkeun rasa keluh kesah jeung kolot. Bahagiana ningali nu tahlil makula leuwih ti 500 jelema tiap puting. Sakitu makulangan tukang kue keliling doang ngamudahan kula kue jadi model kos kieu kula bahagia Gusti nuhun dibere indung jeung Bapak luar biasa. Sanajan ngan tukang kue keliling tapi kula kuring geus dihormati dihargai ku batur lain kahayang kula. Berarti ieu doa indung jeung Bapak kula nu luar biasa. Nuhun Gusti nuhun luar biasa. Nu tahlil nu maca Quran bukan koli nasional lagi internasional Rajib, Salman, Fikri, Fauji datang kita maca Quran di talilan makula tiada tahu bisa datang kok bisa datang karena dibayar atau teu dibayar mandek naon kai maing ti Bandung teu pugu-pugu betul tidak artinya bukan masalah nilai duit nah tapi nilai persahabatan yang tak ternilai harganya alhamdulillah pan urangnya ka Ustad Parun di dedele kurang kabeh nempokang jaki kurang ditiru papakeana aya nu make sorban dikaluhurkeun nuruteun asana isuk RT tile make sorban gitu geus rek ngomong melengkung eta RT tile tes berudan kunaon kitu kuari keur niru guruna boleh kang ngomong-ngomongna ditiru saking urang bogohna ka guru urang betul tidak kang ngomong-ngomongna ditiru ka kepat-kepat leungeunna ditiru ku bogoh ka guru urang mantak jagaan guru urang sanajan ngaurakeun anu aya keneh amin kuduk atoh di lembur orang ayah guru ngaji amin jagaan RT tile mang jambrong jagaan guru mah ditiru kurang nu bagus silakan kalempang-lempang na ditiru kang jaki lempang na kumaha goyang na kumaha ditiru tapi kula geus 15 tahun eueuh nu niru lempang kula mun kedeung di dieu aya di hareup aing dungdak dengdek itu namanya penghinaan tai pan cina aing suruh niru guru atuh guru geula kos kitu udah diturutan ku dia tolol dia teu pugu-pugu. Ini guru kita betul tidak cerik tidak ada tempat curhat bahagia nak ningali babaturan bisa nahlilan makula kabeh anu luar biasa nak sampai kula merenung ya Allah cai mata emang geus nembus 7 lapis bumi leungeun emang iparatan 7 lapis langit sampai tembus ke aras Allah termasuk lurah didik sekarang jadi pejabat jangan sombong engkau Pak Lurah Didik ada doa ibu dan bapakmu yang menjadikan seperti ini betul tidak jangan sombong engkau RT tile senyumlah sedikit tile betul. Kenapa kamu begitu melamun malam ini? Apa yang kau risaukan? Ini acara sudah sukses, betul tidak? Sukses ini acara, besok lebih sukses. Amin. Bahagiakan diri kita karena kita ingin dapat syafaat Rasul.
cai mata indung, cai mata bapak. Inilah yang bikin sukses kita RT Tile, Mang Jambrong. Ini yang bikin sukses. Sampai kula munajat, ya Allah, kula kutein ya awak kula. Ilmu tepati gede banget, tepati kasep, lempang dengdek sebelah. Tapi yang ngundang ditolak hiji datang dua, ditolak dua datang tilu. Ini kenapa ya Allah ya Rabb? Orang dijawab ku Allah, hiji doa indung jeung bapa dia sempat berlinang air mata. Dua, nunyen laku sia karena sia murah. Alhamdulillah. Mun mahal mengundang kula ka dieu teu pugu-pugu. Aidana ngendeng mengundang gede mengundang na artis, girandana leutik mengundang lah kiai lembur bae. Padahal mah daripada ngundang artis mending ngundang aing 15 poeun. Betul tidak? Geus betul bae penonton bayaran ieu. Jeung sulit. Berarti aida tinggal sadar, jelema kasifatan sorga mah kuduknya pulang tarima pulang jasa. Siapa yang membesarkan kita? Indung jeung bapak urang pulang tarima pulang jasa. Persen ya Mang Jamroni RT Tile mah urang abah urang aing keneh persen. Saminggu sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Tile. Cek abana saha? Tile ulin. Cek abana sanarieun ta Tile ulin? Keur eling. Alhamdulillah. RT Tile mere duit ka kolot lain seuri, ceurik. Si duit ditenden di lamari, ditindian ku samping, nepi ka ngadepet, dideule, ditenden, teu dipake sampai cek abahna. Eta duit nang di si Jambrong pake be. Naon cek mana? Ulah kakak, kenangan terindah di Jambrong. Cek bapana indah di mana? Aya 15 tahun mah karak maresen. Masya Allah. Eta orang mereka kolot orang duit wete. Ketika orang susah balik mereka kolot mah cager abah cager. Sanarieun Jambrong ulin. Mah eta ngomong-ngomong duit nang di kulaya kene eueuh dicokot deui. Apa kolot marah? Eueuh. Apa kolot ngalarang? Eueuh. Naon ngomongna? Kamari jeung sia, ayeuna jeung anak sia, incu mah. Mentak sok anu ngomong tah nini ta mata nu geus kolot pasti ngomong. Hei, engke mah kami nini aki-aki hirup bakal tenang duaan be moal kaganggu ja anak geus rumah tangga imah geus gerdong urang bakal duaan doang hirupku tenang engke mah cek saha. Begitu geus kolot dibawakeun incu salosbak mungkin disiksa. Betul tidak? Geus ulah mikiran incu mah we ngaji bae. Incu mana ya bapana. Ieu mah sandek leumpang bae. Mah pangjagaan ieu jasa laki kula geus berangkat cacing lu kula deuk berangkat teh mah nya. Ieu si Aceng si Nok pangjagaan, ieu duit ting jajan si Aceng, ieu duit ting jajan si Nok. Can pernah kadenge ieu duit ting jajan emak. Betul tidak? Naon cek mana paduh ngurusan tai teu beak-beak aing. Baheula tai bapak sia kuari kasia-sia. Disiksa aing ku tai we ge. Oh, capek jasa. Tapi lamun anak urang berhasil bakal atoh jeung bahagia alhamdulillah. Dakeun mantak anak orang sing sukses KB amin. Sanajan jadi pejabat, sanajan jadi pengusaha, sanajan jadi pembisnis, mun imamna Quran, mun biwirna dilatih ku kalimat tauhidillah, mun biwirna dilatih ku kalimat-kalimat sholawat ka Rasul, maka bakal diantarkeun ka sorgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nitip ka urang dieu di dieu manggeus loba kiai kiwarinya. Terutama loba kiai tapi dibarengan ku teknologi, loba kiai dibarengan ku pabrik dan perusahaan sehingga pergaulan bebas sering terjadi. Jagaan anak urang nu perawan mun teu kamodalan sakola geus pesantren bae nya ambil jurumia nahu sorok tafsir gagakeun tah nu garilis anak geus marondok bae mondok bae nya anu jore onam nya nu geulis ieu mah. Anu gelis marempan, loba nu jadi cabol, loba nu jadi salome, loba nu jadi perek, loba nu jadi dongdot, loba nu jadi lonte, loba nu jadi salome, loba nu jadi naon deui tah. Jablay jadi janda bekas dimakan lalai kan itu banyak. Betul tidak? Nu anak nagalilis mah pondokkeun bae di pesantren sebab nu diperkosa ge loba nu geulis, nu diperkosa ge nu jore mah tilok aya nu merkosa. Mentak boga anak mah mendingan jore aman. Kulitna hideung kos salon tenang. Pulang jam hiji ge nu ngabonceng nyerungku bebas. Padahal mah barang mah nu asli mah nu kos kitu. Karena tilok ka bonceng ku lalaki sejen. Kiina ge sasadak ting ting ting. Asli berarti. Amin ya. Allah mah teu nempo geulisna, Allah mah teu nempo jorekna, Allah teu nempo kasepna, Allah teu nempo putihna, Allah teu nempo hideungna. Allah nempo iman jeung takwa serta amal perbuatanna. Alhamdulillah.
Enggeus ka pesantren kan omongan anak orang nula laki ulah make motor enak kajian kengge sukses ya ulah motor roda 2 motor roda 3 ge beuli ku dia ceng jeung naon tuh bah dagang cai galon besi kapepet gitu omongan ayeuna teu make HP terjadi perselingkuhan cinta dan perpecahan hati kajian engke geus sukses ya ulah HP segede dampaleungeun HP segede salon beuli ku sia mun aya cek anak na jemol aya mata kayak ngomong ya eueuh HP segede salon tuh pegel sama mawana dia eta teh pendidikan kos kitu gengges anak orang narurut ieu rempan pergaulan akhlak warima SMP geus bisa ngabunuh jalema rempan dunia anak-anak waring geus ngeri mantak ulah sampai terjadi hal demikian kontrol anak orang 24 jam karena anak akan dipinta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu. Terakhir nitip ke orang dia kabehan beres anak orang di pesantren kabehannya paraban ku rezeki nu halal nu berkah supaya betah di pesantren bere kurang kasih sayang indung jeung bapa nu bagus supaya nyana jadi anak mutiara sorga ku rota ayun lain mudah hese ngajadekin keturunan model kos gitu mantan deketan guru orang deketan kiai deketan ajengan pinta saran nasihatna agar generasi kita wahlukhu fi akibihi fil gobirin leuwih bagus tibatan orang indung jeung bapana insya guys ayeuna beres muludan beres masak beres nyeseh kuarimah dirubah gaya hirupna nya maca sholawat bae geus urang ngokokeun batur diuk beres masak beres nyeseh di luar sallallahu ala Muhammad keluarkan suarana sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Nah mudah-mudahan istighfar orang, makrifat orang, bacaan Quran orang, sholawat orang, mudah-mudahan tahun hareup orang diberi panjang umur nu berkah, diberi rezeki nu halal tur berkah, diberi iman Islam jeung ihsan, diberi keturunan anak nu soleh tur soleha, jeung mudah-mudahan orang sadana maut husnul khotimah. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya minta maaf kepada semua panitia, wabil khusus kepada seluruh warga Kendal ya. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Sebenarnya menurut prediksi saya ini kayaknya aman-aman saja, tapi memang inilah kudrat manusia. Tapi kudrat jelek Allah hamparkan doa. Musibah bisa ditolak dengan doa, apapun bisa ditolak dengan doa. Ilah sesuatu kecuali ilad doa ku doa insya. Ada lagi yang akan menambahkan rizki orang berkah, umur orang berkah dengan apa? Semua itu bisa dirubah, umur kita jadi berkah, rizki kita jadi bertambah. Ilal birru, lobakeun kebaikan-kebaikan di bulan Mulud insya. Lobakeun ngadoa, lobakeun sedekah di bulan Mulud supaya komplit kehidupan orang kabehan insya. Terakhir mohon maaf nusa luas-luas. Nah kira-kira ngahampura. Alhamdulillah moal marah, moal ngambak, moal mere duit, sabodo teuin lah. Nek merendek henteu tenang kula mah teu rempan sebab aya lurah didik di dieu. Atuh keur dibolak-balik hatina ge ku Allah. Lurah karunya eta Ki Semar tambahan. Keur dibolak-balik. Cek lurahnya teu moal duit aing sial jasa tak kiai nya. Keur humor bae mah keur humor, ngelingan bahwa orang teh moal bisa selamat di kuburan tanpa kebaikan-kebaikan dan doa yang bagus insya. Nah, mudah-mudahan orang kabeh mautna husnul khotimah. Kurang lebih namun maaf sakali deui panghampurakeun laju kula ndek langsung pamitan teu bisa ngilu acara sampai selesai karena tadi dia kula ye aya langsung ka perumahan eta deket Sindang Panon nya. Ya kula karak 2 poe balik. Alhamdulillah ya 2 poe balik tadi datang jam 4 banget mah paranas keneh berhubung piduiteun panas ge tiis alhamdulillah. Ulah malah daripada ngalamun di imah lempang be lumayan. Alhamdulillah embung gagedeun kula mah embung gagedeun sabodo teuin bener tak? Ya atuh murah gae loba mah atuh berkah hirup ieu betul. Ulah yang mahal-mahal ceramah mahal mah tere nu jumpahan. Tere pae kiai si mahal jasa cekek habak pensil jelema kamari mah kuarima. Ye, jelema kuarima hese di pabagan ku guru ge. Kiai susah diomongkeun, ih kiai si susah pan salat be. Teu aing kudu kumaha? Ilian kiai boga mobil, ti kiai si boga mobil tentu mancari boga tuyul meureun. Atuh cekek we guru sia ku sia sakalian.
Ya lah hirup dalam dunia mahnya mantak jaga kurang supaya kasipatan surga, jaga bibir, jaga benget, jaga hate, jaga lengan, eta bakal jadi saksi maut husnul khotimah. Kurang lina mohon maaf ulah ripuh-ripuh eta mah cau kajen bae di dinya ulah dibukaannya. Mungkin kalau batin waktu kayak nungguan cau teu pugu-pugu geus tenang beta mah menang. Ai melang-melang mah tuh anterkeun bae si isu ku masalahnya. Amin ya rabbal. Soalnya ya RT tila ya kermikiran bae nyen mukus berkat cenah sabar bete sabar bangun ngalamun bae cenah ngalamun tenang bete ulah lo bete ngalamun jieun bahagia teh tenang bete tenang kula mah tilok mikiran amplop teu pati resep ka amplop kula mah terus tenang bae pokona mah ih penting-penting teh mikiran amplop aing teu pugu-pugu geus nu edan leupas betul Bu yang penting orang carager sehat panjang mun sakitu nu bisa disampaikan kurang lebih namun maaf ka kesepuhan ka guru kabehan langsung pamit mohon ikhlas mohon ridho wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.